Kacaryo si negara Marta di kampung tu melihat lisat negara wong kisemar loh kudra pawana ngangkir sepla putrana asta jinga dawala utawi cepot mung anu sebu tetiasa adong kapan ni pangangkir kumargi nuju PPKM di kota tetiasa mulang ke kampung mangga kisemar ngandika kaharap yan udah. Ayah kubab jadi itu dewek atau wa bisa ngangkir deui ada tapi dasha nasan deui kapal pamirsa YouTube Nariali Iboy official nya wa bade ngaluilujeng kenoge wilujeng boboran adha sok sanaos dina kaayaan pandemi kieu ai kaduh rezeki mapanginten sok kurban pami aturan teu kirang mampu nya atuh mugi dirizikian tong keueung teh kurban ayeuna ge nu penting urang bisa ngusir sifat-sifat sato di diri urang anu kawangku ku dada-dadana sewang-sewangan gitu kadieu gitu kakang selainnya si cepot si dawala da si gareng ada sabalik cenah itu tuh ke kota ke usaha ngan bisa balik da PPKM teh jam ma cenah teu bisa balik ma ge da keris karumume kalau makan bapan tuang rama dan tuang ibu lah pada mulih deui dicegat PPKM sami kadi jang subuhun pak jujur nyanakan jawa pengabak terus pangunyuk bapak diterima jang dipjang subuhun pak nyanakan sama pengabak terus diterima dawala diuk Semar ngawinangun Semar kuncung tenaro Semar yawinangun Semar kuncung pabening alam siti bentar kang puputra siti bentar kang puputra ya kang puputra nutek takwa yang sakotak ngabukbak siloka awak do silip sendiri ngaji diri wayang jadi perlambang hidupna manusia nu kumelar di alam dunia bawongan Pandawa kilura Semar Batara utawi Kudra Pawana panakawan sakola putra kesemerangan di kekedal katan pengandikan pun ayaku bagja bisa ngumpul kieu teh sok sanajan teu kape ya astra jingga si cikal anak bapa nu kawis sipi ka agul dipikar eus kayan dipikanya kaharep juga satata jeung bapa
Abi pun astra jingan yang akan semua penggabak dos kamu bapakku yang tersayang yang tergenut. Hahaha. Diterima. Diterima jang. Tekantun mukan dihapuntan dengan segala kelapatan dengan margani utami kalau lupa dan kalau lepatan. Orang pada saling maklum dengan kesalahan. Tekantun atau tiap di kebuya yang akan semua penggabak dos di Ustad Udel. Si mantan supir Ciparai Majalaya. Pantes doi sakit teh, pantes. Diterima dawala yang kau dihapunten dina margani utami kalapatan kalau luputan. Orang pada saling maklum. Aya naon atuh teh bapak teh ngangkir. Putra Purwaka dieu. Sok sanajan dewek teh sono kailang teh. Sok sanajan saeu mah. Tapi pagembungan kieu mah asa jarang jang. Semuhun apanya? Jarang, semuhun Pak jarang dah. Nya kesibukan masing-masing anu tatanen. Anu dagang. Pising sarehat we. Pada dagang ayeuna mah usir sapal pepe Pak aduh. Teu bisa leuwih ti jam 8 ayeuna mah. Semuhun Pak bida kumaha da terus kieu kayanana keun leungna jaga teh keun bae. Ieu teh mareunan cara pamarentah pikeun nyaahna ka rakyat kudu PPKM deui kebijakan teh. Ngan salian ti kitu atuh kebijakan teh kudu aya solusina. Nya eta tuh turunkeun deui BLT-na. Turunkeun deui atuh harga pangan teu pokok-pokok. Ayeuna sok kadekeun buru kitu turunkeun. Tapi nya karena teh kitu genteng-genteng ulah potong eta teh. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok sanajan jelema ngalamun salaput umur kahayang patema-tema kaum tereureuf-reureuf. Ini bakal dihakimna mah dengan diri satu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin kadar laku lampah sorangan bakal ngaranapan Gusti Allah moal nyiksa tapi Gusti Allah nyakeun tempat panyiksa hade jeung gorengna dirina sorangan anu bakal ngaranapanana aya saha jeung aya naon dina dirina sok teu tepangan. Ayo sumuhun matak ayeuna mah deuleu euy dina jaman ayeuna mah sing saring sing pageuh kancing sing saring setnya pageuh iket naon ari artina duduluran teh nyangakeun Pak ai duduluran teh nyaahan antara urang jeung urang sabab jimat bang ampuh-ampuhna di alam dunya nyaeta saling hampuran antara urang jeung urang tah eta ai hartina duduluran teh batur jadi dulur jadi akur sing beuki raket tah didinya sabab manyangkeun silaturahmi teh pipisa manyangkeun umur urang sabab Gusti Allah paling resep kana mah duduluran karena silaturahmi metak keur kieu oge atuh jang naon aya teknologi bisa apa jauh oge bisa tetap bisa terhubung aya WA aya awe banyak WA barana video call eta eka teh matak tadi duluran teh tidak penting matak kaina perang anu panghese-hesena teh lain perang senjata perang naon tuh Pak merangan hawa nafsuna anu kawangku ku dada-dadana sewang-sewangan nya apanya matak mun jelema ayeuna bisa ngatur hawa nafsu dan bisa ngaradah hawa nafsuna anu ngancik dina dirina anu ngancik dina awakna niscaya hirupna bakal tentrem adem ayem jauh dina papasean panya leres leuheungipun lanceuk aing mah nyakola goblok sih cak kitu jang halus ya katakan cek dewek yuk ayeuna mah orang sadog-dog saiga sapihanean ka cai dari saleuwi ka darat dari salogak urang ciptakeun duduluran teh sabab hirupna manusia mah bisa sasaranganeun aneh mun pae bisa ngabehan sarangan moal itu Pak matak tah di dieu urang teh urang duduluran teh ai hartina duduluran teh
pabarengan nyiptakeun teu ka jauh-jauh jeung batur lah jeung batur sakeluarga we heula jeung indung jeung bapa jeung anak jeung bibi jeung emang tah di dinya manunggalkeun rasa-rasana teh sabab lamun jelema geus nyiptakeun nuduran niscaya teh jelema jauh tina papasean disegani ku batur disayangi ku dulur leres Pak leres suhun Pak leres tah kitu tah ayeuna teh Bapak dapat kawis naon lain ti eta yakin